Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Eling eling umat Islam, di mana nguping nu adan. Allah manggil kanu iman, enggalkeun ka masjid datang. Ayo salat berjamaah, kelakuan ahli sunnah. Masjid teh tempat ibadah nu dimulyakeun ku Allah. Senajan teu gaduh sarung, salat mah teu meunang embung. Senajan nupungan indung, kudu nyembah kanu agung. Ari imah mah di bukit, kana salat beteng ungkit. Lamun jadi kafir, siksaan mungkar wa nakir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Eling eling umat Islam, di mana nguping nu adan. Allah manggil kanu iman, enggalkeun ka masjid datang. Ayo salat berjamaah, kelakuan ahli sunnah.
Masjid teh tempat ibadah nu dimuliakeun ku Allah. Senajan teu gaduh sarung, salat mah teu meunang embung. Senajan nupungan indung, kudu nyembah ka nu agung. Ari imamah di bukit, kana salat beteng ungkit. Lamun jadi kafir, siksaan mungkar wa nakir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Eling-eling umat Islam, di mana nguping nu adan. Allah manggil kanu iman, enggalkeun ka masjid datang. Ayo sholat berjamaah, kelakuan ahli sunnah. Masjid teh tempat ibadah nu dimuliakeun ku Allah. Senajan teu gaduh sarung, salat mah teu meunang embung. Senajan nupungan indung, kudu nyembah kanu agung. Ari imamah di bukit, kana salat beteng ungkit. Lamun jadi kafir, siksaan mungkar wa nakir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kakuping suara adzan, di mana
masjid tebihan si khoreng tengah wartosan ngajak sholat bebarengan kakuping suara adzan di masjid tebihan sing horeng tengah wartosan ngajak sholat bebarengan ulah sok sholat di imam salagi aya masjid mah pribumi atawa sema ayu urang berjamaah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kakuping suara adzan di masjid tebihan si khoreng tengah wartosan ngajak sholat bebarengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eling umat Islam di mana nguping nu adan Allah manggil kanu iman enggalkeun ka masjid datang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.